Jadi salila urang menunggu kalangsungan haul urang babarengan ngabersihan diri urang rek taqarrub ka Gusti babarengan jeung para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Beda ahli Allah macara dakwah teh beda. Hari bangsa tukang ceramah tukang ceramah sekadar ngomong doa dia bagi-bagi tapi yang bareng nyanyi tuturannya hayang berkah beres kan tadi daripada hayang berkat dong aju atuh aya nu geus rada bisaan tepatin ngeuleuh kana burukat berkat geus ada manjur ka dakwahna kan masih kene babagi jeung amplop jeung berkat mah moal manjur bae ka jeung sangkilan ge hebat-hebat ge bahasana tetep muncarak oray-oray koros bae moal manjur bae konsepna ceramah hayang dunya manjur kajian udeng-udeng gede moal manjur cenah kolot tinggal kolot komo budak ngora moal tetep bae dakwah mah kudu ikhlas mukhlisina lahu naik dakwah ikhlas dada diparake ku jelema teh dituturkeun rukun wuduna rukun salatna diparat eta sakadar datang kadinya tah bangsa tukang dakwah ngomong ase sakit kitu peseukeun dakwah teh mantap beda bae tung-tung ditongton di Senayan ditayangkeun di TV teu jore teh bagus jangan sekadar kembang-kembang bae yang seukur jadi kokoprak tapi mun kokoprak atau kotok ge malin di jadi kiai kokoprak itu masalah man aijang bebeneran dakwah mah tapi luluh hatena aju menang hidayah kemudian atuh jelema anu kabair tukang mabok tukang zina tukang maling korupsi supaya manehanana sadar teu bisa lamun lain ku pangkat wali moal bisa sanajan bisa sagedeung balik deui asal bener bae menit 24 jam tuh bener sapoe sataun tuh bener eta pasti teu tersedak jadi aya rahasia Allah anu sulit kurang ditinggalina diperhatikeun sebab dakwah mati baheula ge tetep dicekelna ku ahlina ngajak ke Allah kudu ahli Allah kos ngajak berekonomi kudu ahli ekonomi ngajak berpolitik kudu ahli politik ngajak tani kudu ahli Maluku ahli macul urang diajak Maluku ku tukang tani teu disaeun Maluku watu acak-acakan mengkol bae jeung teu lempeng we ngawaluku jeung bisa-bisa kena suku tah lanjam moal bae kajen lupa sebab teu nyaho cia teu nyaho eta lamun lain ahli na kos kara itu ieu dakwah ge tetep bae kudu ahlina teu bisa dicekel ku bangsa tukang nyanyi teu bisa dicekel bangsa ku tukang lawak sanajan hak masing-masing silahkeun ngan jangan lempeng agama moal bisa wal kecuali ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala nu nyaho uratna wali sebab ngampakan suluh lamun teu nyaho urat kampak pablesas suluh tinggal suluh kampak acur tetep ngabaged tapi
pinunya urat nama plak begini. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sir wong aziz loba pedagang nu teu zakat, loba ahli politik anu bangkawarah jol Syekh Abdul Qadir saeutiknya nama dakwahna teh lain ku omong ku didoakeun tengah peti dikhususkeun ka jelema-jelema nu datang kemudian ngomong tahareup-hareup saeutik doa loba nu laluluh jelema teh kudu anak kitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya seperti Malik bin Dinar nyana sok ngadengekeun nu caramah ngadengekeun ujung-ujungna teh si budak cenah caramah bisa amat nyana nama kata henteu nya cak Malik bin Dinar balik caramah aya nu marabok jelema di jalan cak Malik bin Dinar tas ngaji si mabok beres tamah aya nu tas ngadengekeun Kiai Hajuzimah di sisi jalan. Ieu zaman kuari mokos karitu. Jumangsa Malik bin Dinar kapanggih jeung nu mabok tas ngaji, tas ngadengekeun ceramah mabok tolol da budak. Eta zaman baheula tuh kok kuari mah marabok kabeh gitu. Mabok dunia, mabok ceramah ge mabok. Tas gadengikeun caramah jelema mabok di sisi jalan ngaco. Aing ngaco ceramah. Oh, da budak. Dakwah ya. Saudara. Marilah kita beribadah kepada Allah. Mabok. Waduh, ieu budak cek Malik bin Dinar teh geus beres nyana ngaco mabok. Gedek lah atuh ngaran ge mabok. Ibu budak bau anggur. Ku kabehan dicarekan, ku kiai lagi dicarekan. Masyarakat nyarekan. Kabeh nyarekan. Emang si eta mah pagaweana kitu bae. Nya nama mabok bae, geus tenar di lembur eta mah pemabok lah kakap. Kakap bae nu. Didatangkan ku Malik bin Dinar ke walau ka dicarekan ke mana pernah ngadoakeun tan cek Malik bin Dinar cari cinta atuh ngadoakeun encan lawan encan waka dicarekan teu beres ke urang doakeun lamun geus dididik geus didoakeun haji kieu bae kakarak meunang diusir ge ai dididik encan didoakeun encan atuh ulah waka Inggris pernah encan tengah peuting ngadoakeun khusus ka anak kiai. Encan, ulah mentang encan. Teu mere duit pan peuting mah. Amplopan. Gila, mun di panggung mah panjang doana. Datang ka kesel mun kieu. Tangka turun deui ka di. Kieu deui naik deui. Ditanya kieu panjang amat bisi leutik amplopna. Allah tak kiai, ada kok panjang biasa ngadoana. Mungkin matalian abang tak kiai panjang teh gitu sih ngadoa ambo doa hiji dibawa di luhur panggung beres tak kiai ondo tak kiai cek Malik bin Dinar gela iya dulur kudu tarongtor ya mabok teu pantes ieu asma Allah aya disungut nu mabok sedih amat ulama nyebutkeun Allah timbul tina sungut anu pinuh ku najis ngaran anu mulia Kangjeng Nabi urang ngaran Muhammad kaluar tina sungut nu najis coba cekena cokot ka dieu ember caian ka dieu moal cai ka dieu urang kumbah Malik bin Dinar aya masyarakat nu endek nuturkeun nu ngabantuan ngumbah ulah sebab sia ge kumbah keun coba bagian mama bae cekina umbah dibersihan dicalangakeun dibersihan dikumbah kopro beres bersih kabeh matana ceulina dikumbah terus irungna diasup-asupan cai ngaranna ge nu mabok ieu
beres antepkeun di sisi jalan orang doakeunnya kabeh ngaminannya ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah lain naon ieu sedih jasa asma Gusti jeung asma Rasul Gusti timbul ti sungut nu mabok anu pinuh ke najis abdi teu suka jasa ngadege ai kitu mah jelema anu tilok nyebut asma Gusti kafir teh munafik musyrik nyangakeun sadaya tapi ieu memeureun iman ka Gusti tinggal pangmerekeun bae taufiq ku Gusti abdi sebagai kitu naon ngaranna katitipan ilmu ku Gusti abdi betul suka aya asma Gusti jeung asma Rasul Gusti keluar di sungut anu mabok diaminan ku kabeh anu beres tinggal terus tadi bubar kabeh barali kunaon aneh geura begitu masyarakat ka masjid subuh nyana geus saya dihareup ngekelan tasbih yang udah dijual naon tasbih anu jelas lo kagetin kabeh ge kaget kabeh isa biar foto jelema berkieu bae Gus azan geus dirita nungguan Malik bin Dinar ka masjid begitu Malik bin Dinar ka masjid salat sunah rek salat subuh ngeuleuh eta jelema tungkul bae sabarang di deuleu ja ieu menu keur kamari sore teh dibersihan sumut lu salat subuh beres salat subuh langsung nyana salaman ka Malik bin Dinar kasalaman ka kabehan kula saksian deuk tobat mimiti kuari moal mabok deui tuh kabeh kaget masyarakat aya naon cenah ieu bisa kieu amat kula nu nanya engke teh mah duaan bae aya naon coba ieu bisa kieu padahal ieu jawara bolong kota jadi kok kaler kidul ngan iman ka Allah tah eta begitu baralik kabeh isuk-isuk kita kaingan ki Malik bin Dinar diuk mana ieu bisa subuh aya di masjid kura tadina panas era beungeut jadi kula hayang mandi atuh ka masjid oh ya jai di Mabatur mandi teh bebas ai di masjid bebas kana harus mandi terus segala wudu segala rupa kula di kula teh balik aing pasti dicarekan cenah ku pamajikan daripada dicarekan mandi ka masjid can beres kene berarti can beres atuh kos kitu mangaranna nyilik ka matu sieun kana kolot masalah teh mah jeung ku balik tah ku ka jero masjid terus kula di dinya langsung nundutan geus nundutan kula kapanggih jeung mama dalam keadaan normal sak mama teh eta sungut ulah sok digunakeun pake ngaran Allah nu mulya jeung nyebut-nyebut Rasul Allah lamun eta sungut sok najis di dinya kula sedih jasa mentak langsung udang kula mandi nu kadua memandi bebersih ngala wudu terus tahajud terus datang ka subuh ti mimiti ku hari kula deuk mondok di mama tuh eta teh naon doa nak luar biasa anu ceramah bebeakan kesang buat leher dan pugu eta ternyata nukuki Malik didatangan teh nu sugih dengan zakat bangsa politikus nu sok korupsi terus pemabok nu sok zina cukupnya nama ngadoakeun beres jadi diberi hidayah ku Gusti Allah. Itulah dakwahna para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh jasa diri orang maka martabat wali atau orang cinta baik wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Komo Tuan Syabdul Qadir hari eta ya jelema teh percaya di Mesir banyak wali sugih kena Abdul Qadir terpercaya tapi ku harus amat seorang kawalianana dah, kena dia aing dekat itu. Aingnya harus coba banget tak kos kumaha jeung ibadah na kos kumaha. Titip-titip ku sudah geriet segala perusahaan di Mesir dekat Baghdad. Berangkat datang ke itu, pakai kemis, nilu heula nyana, barang nilu mana imana tet ke Jumat nilu nyana salat Jumat. Begitu nilu salat Jumat dihareup.
baru diisuk. Oh, beres nungguan Abdul Qadir. Mana dan Syekh yang disebut Abdul Qadir kayaknya. Ya kolotannya anak mana si Abdul Qadir kayaknya. Begitu datang si Abdul Qadir di sisi jana kebenarannya. Yang agak getar-getar. Oh iya murni. Pakai jubah hijau, pakai udang-udang. Luar biasa terus sholat, tahiyatul masjid beres, azan, langsung naik mimbar. Pas Abdul Qadir naik mimbarnya, nah mulas betul saya ngisi. Atau jawara matu mungkin saya ngisi ngejang memedar, memazuk kamar di singa wudhu ke apa? Atau saya ngisi gitu. Takut gitu. Muter betul. Asa dek keluar jadinya kotoran. Ya Allah, terus kesang bareot ajanan nahanan anu luar biasa. Gesesebat tuh aja ngisi. Presiden naik Mercy dikawal aya ngising tetep eureun. Eureun Mas. Kunaon? Ngising jangan. Tak gede presiden aya ngising eureun naik tetep naik eureun naik. Sudah ger ke sahabat eureun bae. Ieu geus kesamaan luar biasa. Ieu kakarak azan, naik mimbar azan eta luar biasa. Dikatakan. Geus kitu biasa kalasa ka geus sese. Di jalan Jaksana Gusti. Lamun memang benar ieu Abdul Qadir Kutubul Aulia wali coba abdi mah pang sadarkeun ieu jeribeteun mun ieu cager abdi percaya bahwa eta wali. Sakitu bae abdi mah. Langsung nyana nundutan terus. Barang hese waduh kur aya dina wahangan sai neungeun aya WC. Baru sakena ngisi dina urang mati di dieu. Waktu ngisi tenang ngisi segala rupa atuh baju heula digantungkeun sorban dina digantungkeun kunci digantungkeun dirinya terus nyana ngising dina impian terus ngising beres mandi segala wudu make baju deui set beres segala wudu salat Jumat udah deui baseuh awak dirijeut kakarak si Abdul Qadir teh deuk maca khutbah nyana bingung aing ka mana tadi aing ka mana baseuh kene tas mandi ngalah wudu mending mun teu baseuh mah baseuh nyana geus bingung bener wali bener cek nyana wali kayak gitu percaya aing nyana wali aing aing gerang di sandal salat Jumat iya tadi aing ngising di mana iya aing ngising di mana iya aing banyak cek nyana di negara-negara mana di mana-mana aduh beres salat Jumat langsung nyana nungguan di imah iya Mas Abdul Qadir waduh sopan jasa set beres ada ditanya di mana di Madru beres dimitina tak didongengkeun mah dimitina kula teu percaya terus datang dari kitu kejadian oh atuh masalah teh Abdul Qadir teh kula mangan meneh balik teh dek nanyakeun kula ngising di mana tak kudu jawab teh Abdul Qadir sama geus kira balik lain teu kudu nyawa kunci tinggal lamun kunci itu tinggalin waktu lagi itu masalah kunci imah jeung toko tinggalin iya tuh jadi masalah gitu kunci gimana oh kunci tinggalin cek Abdul Qadir mohon aya geus ka tukang ngelimah kadinya dua tukang ngelimah tuh aya tukang ngelimah aya jalan tuh bener percis kos kitu bae kos tidak impian kerja iya tidak di WC iya kunci Masya Allah cokot gue nyana gitu beja kata Abdul Qadir kemudian dipamit aya kunci na aya guys didoakeun di kilo hateng ngeletak bae Masya Allah aneh anu luar biasa sedengkeun ti masjid ka eta resete jauh cekna tapi eta sakedeung jasa waktuna sedengkeun dia impian sakitu kebelna Masya Allah meski kituan tanya wali sama geus wali jasa cekna wali sama geus kutubul aing percaya jasa cekna percaya begitu barang dia keluar cekna mun mandi heulang cekna di dinya aing dekat dinya mandi heulang beres mandi moal bebeja dekat tuan saya ka dia balik keluar kadinya deh oh cekna di mana eta geus tadi ini sakitu ngeunah ngaseram hejo teh di mana
teangan konyana balik Mekah. Aing balik deui tah ulah heran nya. Ngan hari teh balik deui maning balik ke Mesir bae ke iraha-iraha deui cek aing deui ka dieu deui. Ieu mah heulanan atuh pokona wali teh sama. Atuh jangan nu pidato di Mesir. Syablo Qadir wali. Ngana nu ngawali-walikeun. Atuh ditanggap di Mesir teh. Emang kumaha gitu kawalian? Ngisi aing di jero masjid. Sekawan di mana? Gitulah. Iyalah nu kurang diantarana salah satu karomah Syekh Abdul Qadir. Karomahna berbagai mankobah. Urang caritakeun hiji ala kadar. Iyalah nu kurang bakal dihaolan tokoh seorang manusia nu diangkat derajat jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun nyebut ngarannyana teu boga wudu baheula mah sae. Enta karomah eta mah menta ka gusi-gusi ulah karomah we eta mah sebab engke di Cikupa teu boga wudu parae. Jangan nyawa ka dicoka di Cikupa ya Citra bakal beres saking leuyeung cabut tamata we eta mah enta aman bae. Ngan nu ieu mah disetengahkeun nu mun nyebut ngarannyana bari khusyuk bakal dihasilkeun maksud. Kan mantap kurang bae anu teu nyambung ka Tuhan Subhanahu Qadir sadunya di Mesir, di Irak, di Iran, di Baghdad, di Turki, di Mekah, di Madinah. Syabdul Qadir mah dia bawa bae mun hadiah ila ruhi Tuhan Syabdul Qadir Al-Jailani. Kan mantap ke pelet manjur make eta pelet. Manjur. Tahun yang manjur teh kok gitu. Ya, ngan lamun aya nu boga wiri dan thariqah barican ijazah ulah anu sok maca ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat incan di ijazah ulah ulah sangkilang bagus eta mah perlu ijazah loba jasa nu oleng jelema ngawirid meunang neuleuh doang atawa ngadenge teu diijazahkeun akibatna oleng. Ulah sama kudu diijazahkeun heula sebab kula ge baheula pernah bicara ulah waka dibaca ke mun geus ijazah kakarat meunang. Teu meunang teh larangan berat ya. Iraha we di mana bae ka anu boga wiridan eta sangkilang bagus kadengen ngajeuneulaheun can diijazahkeun ulah dibaca. Atawa mun ngadenge anak urang dulur urang ngadenge wiridan eta tanya heula ijazahna di mana. Lantaran eta mah pedang seukeut mun teu ijazah bahaya. Sing ade maning maca sholawat bae, maning maca sholawat. Kakula anu laporan di Jakarta di Tangerang oge anu akibatna walah wahweuh edan begitu diselidik orang ngawirid eta teh diijazahkeun deui hese jasa kacager kitunya ulah eta wiridan eta mah maningan milu bae per tahun sakali nyambungkeun diri urang ka para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali anu mesti ijazahan mangga. Kitulah Tuan Syekh Abdul Qadir anu geus masyhur luar biasa karomah.